urang deka Allah pilih ndek sederhana bae ka Allah cukup make riyad jeung takrib cuman disangsikeun ka sorga sanksi sebab tahu ugek-ugekan teh atuh teh zahir doang can make batin dek rada naik ka Gusti Allah pakai jalur khusus ya otomatis masuklah thariqah tetapi persyaratan lalai ya kudu mondok heula teu meunang SMP SMA langsung norekat mikung sia ye cenah mang norekat jang santri doang heuh boy kitu mah cenah sorga jang kiai doang eta ge can pugu ka sorga ulah sok itu aja terlalu ekstrim. Emang kudu di ekstrim. Emang babari norekat. SMP, SMA norekat, bupati norekat, gubernur norekat, gantung. Emang teu meunang zikir. Zikir balos, norekat ulah. Pan bisa kos gitu sih. Atuh ai jadi bupati terus jadi bupati aju norekat badeg di mana bener dah pugu kieu ge saralah. Ulah gitu bukan ieu mah cenah ti Kangjeng Rasul. Kangjeng Rasul ge merena lain ka bupati. Ka saha ka Ki Pudoli? Ki Pudoli henteu. Masih kene mikiran ban mobil. Ka Habib Rojak sarua Habib Rojak ge ganti motor. Nu mah jeuna geus eueuh. Balik deui atuh ka syariat. Atuh ek syariat mah eta disengketakeun. Gitu euy bang norekat kudu mondok. Lah atuh sia moal bae atuh sia moal hibah ngaranna. Atuh kudu kubake jadi bingung. Emang sia mah potongan bingung. Oh bener atuh gua. Aduh ya Allah ya Karim. Tata. Ndek bebeneran apa henteu jalain jang kiai jang ustad lain jang nu pinter ka Allah. Artina mondok teh ngaji bab tauhidna. Lain deuk disederhanakeun tauhid teh. Lain jang sungut tauhid teh, lain jang debat tauhid teh, jang rasa. Ndek kudu siap. Lamun moal los jadi bupati bae, jadi gubernur bae los. Jadi polisi bae kadenya, dirantai bae ngadekem. Bupatina ngadekem, gubernur ngadekem. Atuh ustad lah ge sarua. Ya berjamaah dekeman lah. Indek masuk siap gerage. Wah. Iye kudu make napi jinis. Nafiul jinsi wal body anil hisi syartun fi dukhuli hadratil qudsi. Nyepak jenis-jenis manusia dunia ngajauhan tina bangsa indra syarat dina asup ke hadrah qudsi. Masya Allah. Guys, kudu dikaluar-luarkeun dunia di jero hate. Ulah aya di jero hate teh motor, ulah aya mobil, ulah aya non gitu perumahan, ulah aya jahe, ulah aya. Nah, itu kosong. Kosong, lamun geus kosong eta bakal diisi ku Allah. Wa mahalul unsi fargu qalbik. Tempat unsi mah kosong hate minal agyar tina salian Allah. Yakni alam. Masya Allah. Tamla'u bil ma'aib al asrar nubakal pinuh engke ku ma'rifat jeung rahasia-rahasia ilahi. Jadi kudu berjuang, micenan nafsu, mengarah kana dunia, mengarah kana makhluk. Tak ieu mah berjuang teh lain setahun 2 tahun datang ka tutup umur. Nu manta Kangjeng Nabi nyarita urang balik tina perang Soger Asghar kana perang anu akbar. Ai cak sahabat perang akbar eta loba anu singgarun ka eta Soger Asghar ta baca Kangjeng Rasul.
lantaran seketika 1 hari 2 hari 1 minggu selesai. Tapi iya bah perang nafsu cak Kangjeng Nabi datang ka maut disebutna ieu teh merangan nafsu ngaranna kudu aya anu nungtun dek perang jeung nafsu disebutna guru mursyid syekhul mursyid. Engkena kadituna aya muhasabah perang jeung nafsu teh kudu muhasabah tafakkur. Naon nu kudu ditapakuran, nu kudu dimuhasabahan. Ayo sabara bulan, sabara tahun. Ih, perang teh kos kieu. Masyaallah karim. Can bisa urang teh perang, can maka naik ke aya tahapan. Perang orang ngalawan dunia hese amat gitu. Hayang bae ka dunia nunungtun jari aya nunungtun bababari dia siap diuk sing tegap diukna cekel tas beh nu loba jualan. Aduh Gusti Allah. Ya Allah. Sia kuari beneran dek Allah bener. Daek sia teh ieu melalui jalan-jalan anu lukaliku siap. Beneran, bener. Siakan keur dagang satu saat lamun embung dagang kajen. Siakan boga pamajikan ieu malah lain hiji satu saat sia teu bere teu dibere bogoh kumaha oh masalah atuh lamun teu dibere hayang mah atuh sia moal kasalurkeun kalau badinya tah mikir heula ini sia geus ini Kiai emang deuk ka Allah teu meunang kawin lain teu meunang kawin geus ini sih ulah rekat semua ye pan kiai kitu amat pan wali ge loba anakna sia mah ngukur ka wali deui takara ge endeg geus ngukur ka wali ai gitu emang teu meunang geus ulah sih potongan ka ditu dagang toge we terus ka ditu ieu bener beneran deuk beneran ya ieu zikirna ieu tafakurna ya cek berangkat eta kakarak ngabiasakeun lisan bae ngabiasakeun lisan heula ngabiasakeun lisan capek can aya ngeunah nu penting biasa bae heula maca sholawat zikir maca salat terbiasa engke ge saminggu sabulan ja biasa mah ngeunaheun tah geus kadeloloyog ngeunaheun bere kuari ye tafakur encan aya ngeunah asal berpikir bae heula tafakur ke arah-arah anu ditangtukeun. Naik ya kuari, naik. Has. Ko ieu can biasa encan aya bendu ka dunia teh encan aya bendu. Malah susuratan keneh cicintaan. Jeung dunia teh aduh, alhamdulillah cenah kiai teu hayang abdi ka mobil abdi. Emang kunaon? Jorek. Ai ka itu inova anyar resep tawa. Totol tama sia. Ngaranna nafsu keneh tama. Kanu ieu resep lantaran jore mogok malulu anu itu mah anyar resep atuh tah nafsu karana emang nafsu mah kos kitu alhamdulillah cenah kiai barang guguru di kiai kuari greget abdi ka pamajikan emang kurang salameng ye kanu itu mah resep kene nu itu manu Lampung itu mah entah mah lain orekat nafsu kene emang nafsu urang mah kanu geulis resep kanu goreng teh. Dah majikan jeung cek nek dipicen ngeunaheun galak. Geus bari mah norekat lah. Norekat mah lain ku sebab galak miceuna lain deuk ka Allah, deuk galak deuk henteu eta mah urusanna nafsu patalina. Itu tentrem mah.
Jadi ada kurang kuah ya dek pican aja mau boga pamajikan neangan deui nu bagus lain norekat tuh kos kitu mah nafsu sugan bae cenah nu anyar mah datang term moal eureun-eureun datang ka pae moal eureun-eureun ieu kijang ieu dijual mah resep lah norekat aja meuli deui kijang nu anyar bae tentrem ye teu lain norekat tawan nafsu ngaranna tuh meuli kijang nu anyar atuh emang bebanna teu leuwih gede sabulan 2 bulan nyana kadituna pas mayar pajak bleg sabaraha karapun bayar pajak Inopon anyar sabaraha pun ngomong atuh pun atuh pan ngabelegi Fortuner sabaraha Fortuner nyetirkeun ngomong nya mah atuh lah nyana bae sia ge sarua coba jawab atuh aduh tah tetap dunia mah gitu baik. Iya mah supaya total teresep. Nah, cak guru nak dia. Ade. Tapakuran ku sia jahat da dunia. Tapakuran ku sia rusak na dunia. Tapakuran ku sia jelema nu cinta dunia. Ayo. Carana kumaha tuh, mama? Dunia cak Kangjeng Nabi teu leuwih ti bangke. Bayangkan kusia kemewahan dunia adalah bangke. Dunia adalah comberan. Bayangkan kusia bahwa iya dunia teh kocomeran. Bayangkan kusia dunia tadina kuari aya ke bakal digulung deh tapi roh sia bakal berhadap jeung Allah. Bayangkan kusia setiap saat bahwa dunia teh panah. Sok. Bayangkan kusia dunia ieu teh bakal ngawujud di akhirat nu jadi orai nu jadi kalajengking nu jadi kalabang bayangkeun ku sia ayo eta bae heula bayangkeun unggal peuting pan Innova teh kalajengkingnya tapi ereman wah teu jadi atuh yeuh sok dibayangkeun pan bari zikir bari tafakur bari muhasabah bari gitu tah gitu bari mujahadah ngaranna merangan nafsu langsung ainu merena mah lain guru ya Allah guru mah cuman ngajalanan engke aya satu saat trek dibere ta ku Allah izin kada dunia aya enggan teu kebal awalan teh jores sakumaha nini mun urang nyaritakeun Mi'raj Isra dibayangkeun dunia nini kuari urang mun kapanggih jeung nini susuna datang ka cangkeng lambeng gitu aju bujalna jero jasa sakumaha sumur 7 aju deui Cileuhan aju ngacai ngelel bukna ngarundai putih bengking deui. Tilok aya pan aki-aki bengking tapi nini bae do bengking mah. Kapanggih urang jeung nini model kitu. Komo kapanggihna bangsa jam 10 peuting mah. Enggeus. Pajar jurig. Nini eta pajar kuntianak. Teresep. Bayangkeun seperti eta lah dunia teh. Ditafakuran ni muhasabahan terus nafsu urang teh terus karena terus-terusan seakan-akan urang teh keur cicing di lawang Allah na seakan aya di jero anu urang ngetrok lawang ketrok deui mun cara nu boga imah teh mah heula imah bayangan cah anu ngetrok eta dianteupeun lantaran unggal poe ngetrok poe emang saya ngetrok poe naon hayang asup ayo asup ka Allah ge zikir terus muhasabah terus bae ieu teh kitu mujahadah terus seakan-akan cek Allah sia cicing di lawang emang hayang naon hayang ka Gusti aya dibuka tuh plak asup tah lamun geus asup kitu ngaranna asuplah ka hadrah qudsi. Ikir bayangan singkat seperti etalah. Tapi dilaksanakan ku urang can puguh 10 tahun bisa kadinya. Can puguh sebab kudu pepegatan heula jeung makhluk. Sehingga urang teh kajelema teh bendun teu resep teu.
dunia kurang teh tadi ditafakuran ijinan gitu ngaranna fana rusak jorek atuh urang aing teu pernah napakuran dunia mah bagus bae glamor bae makin ka ditu atuh makin resep makin jadi kiai makin resep kahembari ieu mah keur encan jadi kiai boga mobilna jorek barang jadi kiai masyaallah ngaleuwihan gubernur ngaleuwihan camat ge kijang Kipudoli Fortuner kan ngaleuwihan ngaranna tah eta naon eta kos kitu ayo coba malah kuari teh geus deuk boga pikiran deui hayang meuli pajero kan pun duit geus aya kan tinggal deuk doang kan tuh kan nah ngan ka ditu nama ujung-ujungna lamun geus bisa mah masalah geus bisa mah sebab aya kejaran-kejaran ukhrawi waduh wah aya angin deui cak Kudoli mantep aing ukhrawi lah ukhrawi teh kos gitulah supi mah digunjang digenjlong digunjang digenjlong digunjang digenjlong satungtung urang cinta dunia Allah mepet kecintaan orang terhadap dunia sabaraha persen nu lolongkrangna di dinya lah Allahna urang cinta duniana 80% ngan aya 20 ke Allah ngageser urang coba 50% Allah 50% geserkeun ku urang dipaksa ku urang teh tah aya 20% cinta dunia Allah na geus aya 80% keur carita geus 50% bae bakal dibere nikmat ku Allah ngeunaheun bakal ngeunaheun urang bae nu terbiasa salat ya terbiasa asal tinggalin salat bae urang terus terang bae teu ngeunaheun aduh kunaon ieu salat eta mah kakarak adat encan ngeunah adat bae geus kos kitu komo nu geus dibere ngeunah komo nu geus dibere ngeunah nah kosongkeun hate sanggeusna kosong urang teh kapan dipersilahkeun masuk sia keketrok bae cak Allah emang hayang ka Gusti pan kowe geus dibere dunia abdi teu hayang dunia pan kowe geus dibere akhirat teu hayang akhirat hayang ka satu hayang ka nu nyieun dunia jeung akhirat oh hayang ka aing kadi ngan engke di dieu asal asup bae nya nah, tahap awal teh asal asup bae trek encan datang ka mejana mencan akarak asup da doang ge Gusti aduh ngeunaheun amat geus digunakeun jasa encan mu'anakoh encan ittihad kakarak plus asup doa geus pohara jas ieu mah deuk ngalanjutkeun ieu singkatna bae kaifa yasruku qalbun kumaha moncorongna hate sementara lamun hate moncorong caang eueuhna naonan mah eta bakal katempo sagala rupa lamun Uwais Kurni bisa nempo Lauhil Mahfuz masyaallah nya nama istirahat naga baina qoba kausain ketika Kangjeng Nabi Mi'raj teh aya nu keur ayun-ayunan di bakoba kausain handapun aras Kangjeng Nabi naros ka malaikat Jibril aya tasa nu keur istirahat ayun-ayunan lah makhluk anta hamba tua hamba gutua hamba anjeun hamba kula mun urang mana urang Yaman koron sangarana Uwais Kurni beze Uwais Cikupa lain Kurni oh nyana dinya keren istirahat nyana mah di dinya Masya Allah istirahat tah handapun aras Uwais Kurni ya Allah nu mantak aya dina Quran ge lain lalagahan jelema anu pohara jasa tah boh Masya Allah karim istirahat ayun-ayunan teh handapun aras Kipudoli mah pandi citra Habib ge bangun endek ziarah ka ditu lewat citra eureun heula Habib Rozak ge di citra aduh atuh make kacamata hideung dula-deuleuh lah atuh geus lurak lirik masyaallah susuganan burung eta kan pohara jasa ya karim para nabi diangkat ka luhur langit ka hiji ka dua ka tilu ka opat ka lima lain bantrak-bantrakeun nah ieu nu geus caang mata hatena
Lauhil Mahfuz katempo. Lamun Mbah Bolong di mana ngaranna di Jawa Timur Ampel nu mantak disebut Mbah Bolong anu tukang nyapuan bae ngepel masjid. Satu ketika ribut soal Baitullah panyana ieu sugan Baitullah mah ieu di bolongan make peso di deuleu kadeuleu Baitullah dikorek doang dikorek tah masjid apa nama teu kitu ge ngadi mah meureun daran ku resepan bae sababeula korek tempo ku kabehan jaheu Baitullah nusak disebut Mbah Bolong tuh di urang ge aya Mbah Bolong horeng ngabolongan eta kunaon mata hate Syekh Nawawi jeung Mufti Jakarta Habib Utsman ketika nyaritakeun Baitullah aya kapan dina manakibna salah ke dibenerkeun teu daekeun Habib Utsman jaro ku palak pan ketika dideleukeun tek Baitullah ditangkep saat eta Syekh Nawawi belasan tahun Habib Utsman mah geus kolot ditangkep ku Habib Utsman dicium leungeun embungeun malak balik nyium deui akhirna silih hormat budak leutik jeung kolot tetap Habib Utsman sangat menghormati lantaran naon dibawa diajak ka karomah Syekh Nawawi nyana sakitu hebatna pohara Mufti Jakarta teu dibere karomah seperti eta saat eta tapi ku Syekh Nawawi tepak di deuleu caang mantak ge mun Syekh Abdul Halim kam karesepna pan nyana mah lain karesepna mun dahar teh semun imateun lamun jeung teri nasi dioncoman kemudian dipais tah eta teh karesep almarhum Abah Agrat di itu kan muridna endek zarah ka ditu cek nyada teh urang ka guru ieu sok resepeun teri nasi begitu geus meuli cek nyana ja terima hasanalah manding kakap bae maning kakap petrina dibawa ka imah teh dibawa ka Ki Abdul Halim nu dibawa kakak Waalaikumsalam jasi agrat cenah biasa ka murid dieu duh lamun terima nu aya di imah mantep dibawa ka dieu jah penyaho teh kajaheun terima anu mantep dipais kunaon diteuneun di imah cek yen teh sanu ngabeja di HP naon heuh kuari ge aya nu wawalianan atuh beudang di HP lain wali tamang ngaranna walingi tah ya kakap malah teu sepira kakap gede ge tuh eta kan Abah kikian we kaduhung teu teri teh di bawah cakau lah tuh geus sok kaduhung je diomong deui nu geus bae cek abah teh kajahoan we tak katempo Masya Allah, okos urang resep ka awewe, awe senyum, itu katempo kan ke urang. Katempo sumingrah. Sumingrah, urang sumingrah, nyanda sumingrah. Tambah lain muka siapa, muka hasapa. Lamun geus caang watah teh. Geus gan teu meunang, tubak-tebak teh teu meunang. Geus bae teh mah kabolosan masalah atawa hendak jaritakeun ka murid supaya murid yakin masalah ngan ai terus bae mah turun naon gara-gara turun ke pangkat kawalian teu meunang biasa bae malah disumput-sumput besi kanyawan istimewa embung cukup ku Allah bae ai urang mah tuh kan aing nyawan kan isuk aya deh anu aing nyawan kan atuh aing teh aing mah geus boga lelembutan tah lelembutan pake ulin gue nyana pakai nganjang kajahel lembutan. Nah iya geus eueuh nanaonan di jero hati pan hahalang teh dunia makhluk teh hahalang. Kuari bersih aya Allah atuh geus. Cuman dipertanyakeun heran ajib aneh. Kaifa yasruku qalbun kumaha deuk moncorongna hate sehingga katara nanaon nikmat ibadah ka Gusti Allah sementara suarul akwan muntabiatun fi mirati rupa-rupa patung-patung gambar-gambar maujudat mungkinat teh masih minuhan dina kaca hati deuk kumaha moncorongna lamun di jero hate aya gambaran deuk kumaha moncorongna hate lamun di jero hate aya motor aya mobil aya sawah
corona mata mundik jero aya kene wanita-wanita aya kene partai aya kene organisasi dan lain sebagainya ndek kumaha moncorongna heran aing kudu moncorong jelema nu di jero hatena pinuh ku gambar pinuh ku patung moal jasa jelema anu hatena pinuh ku patung jeung ku gambar kudu moncorong mata hatena moal jelema nu moncorong mah nu geus eueuh nanaonan mata hatena nanaonan gambar nanaon iwati maha kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala tapi cenah gambar-gambar dunia ndek kumaha si urang make jeung ngahebatkeun kana dunia pikir di diri urang heulana nu aya di diri urang tahun kamari urang boga motor nu kamari geus eueuh eta dunia geus ka mana kuari wallahu alam dibeli ku saha buah hirup keneh buah geus di naon kitu ngaranna ditimbang geus ajur dunia seperti kitu nu kamari ku urang digosokan dikumbah dimumule dirante kabawa salat ternyata tahun kamari nu kurang dimumule geus eueuh rugi sia kamari dikumbah digosokan dielap dimumule lempang naga digotong ka imah ulah kena kotor kaganggu sia zikir sia sholawat sia salat sia ternyata tahun kamari nu dikitu-kitu kuari tepan geus eueuh geus dijual geus jadi rorong sokat nu kamari ngaganggu salat ternyata kos gitu teh jauh teh eta kaharep lagi terus bae kitu bae nah katipu sia ku dunia kamari sia teh kaganggu ku seorang wanita waduh tak ada wanita di dunia yang lebih cantik darimu sejuta bintang di langit, satu yang bercahaya. Hanya kamu. Sehingga akan kukorbankan seluruh hatiku, rohku, nyawaku, bawa budak haram atas. SBB akan dama. Jangan pun manusia, semut andai kata mengganggu kamu, akan kutabok dia. Kasih mawanian ya nage. Tidak boleh ada yang mengganggu. Selama di mataku ada yang mengganggu, engkau tenang. Akulah yang akan menghadapi. Untuk supaya engkau lebih tenang, duduklah di pangkuanku. Tolong. Isupi si kos gitu. Kaganggu karena sholat. Dikawin kunyana. Waduh, nu tadina masa bobogohan mungkin setahun, mungkin kurang kabayang-bayang bae. Masya Allah, garing geus kaganggu. Kuari geus kawin ge kitu keneh bae, jab rapih jasa pamajikanna hormat ka salaki sehingga salaki ge cintaeun jasa. Setahun boga anak, 2 tahun, 2, 3 terus obat. Kuari geus nini-nini. Dideuleuh ku urang pamajikan aing jan nini-nini kuari. Ya Allah maka sedo jaga teu pantes. Geus teu pararantes nanaon ge. Ya, ini. Nu kamari ngaganggu ka hate urang poho ka Allah salat ge ieu kababawa kuari geus jadi nini. Dek di urusan kuku mah ge nini. Tah eta teh dunia nu kos kitu lamun urang terus bae terus kagoda bae tah ku kecantikanana sehingga teu bisa dipohokeun eta urang rugina 12 leuwihan lah 12,5 lah ya aja kudu kumaha biasa bae urus pamajikan ulah kababawa kana salat kudu kiai ku ari mah pamajikan kabawa salatna lain geulisna naonna marahna aduh, gak bawa sholat tuh usuk. Kunaon emang, pemajikan marah. Kok bisa marah kos gitu? Nyaho lah, kos gitu meureunan ngaranna ge anak Adam. Sia suka juga anak Adam, meureun lemon pati-pati marah lah mun teh dibibitan ku di dinya. Atuh bibit bae ka hayang mah atuh sadar bae. Kajen kuku mah meureun dicandungnya. Atuh pasti dicandung mah marah. Atuh pan kiai di Quran ge aya oe mah dicandung, aya lalaki mah pan teu dicandung. Atuh kudu nemah bae ja oe mah ja di Quran aku dicandung. Cak beheng sia ya cek beheng awal teu embung tah atuh sia dek nuturkeun beheng sia emang kos kitu lamun nuturkeun beheng pamajikan atuh embung awe emang embungeun dicandung atuh paneta ka sorga dicandung teh nya ge loba cenah jalan ka sorga lain eta bae sial jasa tah
iya kababawa teh nu gelisna nu bageurna rusak kababawa teh galakna manyuna rusak tah nu mantek ge boga pamajikan mah ulah terlalu gelis nu kira-kira nyana ka mamana urang teu melang kiai ka mana pamajikan lah nyaho lain geus lah geus aya dua poe mah emang teu ditangkeun sanu hayangeun emang kunaon dah tuh di pasar ge loba nu kos kitu mah tah aman tah bakalna tah lamun kos kitu mah lamun urang bogoh jasa juga gelis atuh geus khawatir nu aya salat ge pun gegeuraan bae assalamualaikum ka mana pamajikan ieu aduh tuh kan teu beres mantak nu encan boga pamajikan tetep ulah nu gelis makan hati ai bodo jore mah geus kudu ilonangan lah kakak bae anggo henteu kudu lah geus awe mah dicicip di imah emang kurang gitu siapa teu pantes direndengkeun jeung sajen siapa kudu direndengkeun ada tuh jeung Sri Kandi golek kakara akur sia mah jeung luh nyawaan ngan ulah itu omong kitu mah boh budak kasinggung atuh ngan cek hate bae geus ulah ka mana neng mah tasawuf di imah bae oregana mun direndengkeun waduh kulit beda jeung batur irung beda jeung batur tapi lain gitu permasalahanana ieu makan hatina aya nu jore kainget-ingetan bae sarua bae inget ka jorena aduh kababawa salat pamajikan emang geus lain kunaon jore pan jore sih kaingetan jorena bogo sarua bae tah dunia boh manusia kekasih dunia materi lamun datang ka kababawa rugi urang geus jalanna toriko kitu ge teu langsung bertahap bari mah asal daek zikir bae heula asal daek maca sholawat bae heula atuh diuji ku guruna ge lain haju naik wah alhamdulillah cenah nekat geus geus tamat geus datang ka mana kamari sugra kuari kubra atuh tamat tereng geus bubar garana atuh rekat si kos kitu heran ieu zaman ayeuna norekat ngadeng-ngadeng teh kararitu kok bisa kitu guruna aneh jadi bimbing pan torekat teman teu meunang kaluar ti bimbingan mun cara manuk mah manuk didekeman heula ke geus bisa hiber karak mimiti bulu jarum naik bulu centong tuh jangan baheula mah nyarah budak kuari mamanya bulu jarum bulu centong kabelah diana bulu kampak atuh kitu heula sarua orok ge mimiti di ais seju ngorandang nangkuk dang leng-leng karak lempang sorangan norekat ge kitu ieu kumaha haju kubra bae bubar tamatung geus lain kitu bimbing asal daek bae lah perhatikeun kadeuleu hudang teu ti pentingna hudang teu ulah kieu bae ka murid mah sia si hudang aya nyana hees bae deui guruna di guruna blon ye kadeuleu kan lamun dideuleu ku urang matana cayan beureum urang ngiri mata tetep kadeuleu lain deui menang hudang peuting maka deuleu layuna sinaran beda jelema peuting ieu begadang nonton TV atau ngobrol nu ieu begadang zikir kanyawan layu nu ieu jeung layu nu ieu jauh bedana 180 derajat kanyawan jasa si ieu cayan matana si ieu cayan lain deui sebab naon sebab cai mata timbul tinu zikir mah etriyah seungit hawana seungit eta teh hawana kaambe ku batin nu nyaho tapi lamun cai mataan urut nonton final Magister masih pun beres pun aduh nah eta lain deui roh nyahun manusia kaambe roh jeung roh layet istawat alal ahwal roh urang nu dipake zikir jeung roh itu nu dipake zikir istawat alal ahwal akur
seketika iya sarua begadang cuman lain dipakai ibadah ka Gusti Allah lain deh beda ahwalna beda ti dituna ge wastawat alal ahwal akur sauyunan nyambung kajian kakarak kapanggih tek aya jelema tukang gudang peting padahal kakarak kapanggih beda lain deui layuna layu sinara beda si ieu ge peting teh tos nonton main bola hatang lain deui ndek kumaha moncorongna hate sementara patung-patung jeung gambar-gambar dunia jadunia nama eueuh dina hate mah patungna gambarna aya nah ieu de kumaha bisa na moal bisa lamun kaca hati pinuh ku patung bersihan heula kaca kakarak nyingkir nyai bray waduh sanggeusna eueuh patung bersihan make naon kitu ngaranna minyak sret usap make kanebo guys ente datang ke imah belek ku ente siapkeun kanebo langsung hatek kiki siap kuburan bae atuh lain kitu kebersihan dah iyalah artina masih kene ngejentul gambar-gambar mual moncorong ana mual moncorong encan datang ka ma'rifat can dibukakeun pintu ma'rifat ku Gusti Allah wallahu a'lam